aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah, aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor, aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama, aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkarnya nak cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah. Atuh ngeunahan ru'yat Allah, perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa, baik rasa zahir hisi maupun rasa batin. Secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicrek-cicrek jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi. Mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah. Henteu bisa disurahkeun kos kitu mah. Sebab eta mah gaib di jero perasaan. Engke lamun dijelaskeun bisa sasar. Lamun henteu dibere teu bisa. Teu bisa endek ngajelaskeun bae, endek ngajelaskeun bae. Sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati, ingin mengungkapkan hati. Nemantak di SMS tadi, atuh aku rindu, ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku. Moal ka SMS ujianana. Naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese. Ungkapan hati. Nemantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir. Eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ke hiji pondok pesantren, pondok teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Tawi tuan iku kang ngabarengi ing dalem lalancongan. Lan khalifah ing dalam ahli lan harta lan anak. Fal ma'iyatu inda ahli al-farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng. Dalam mungguh ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot. Wa inda ahli al-jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam mungguh ahli jam'i ku zat lan sakeh sifat. Lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe. Fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim. Qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwal ladzi tuf'alul asya kulluha ma'ahu. Maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah. Atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus karena sok kabeh awak-awakan terhadap usahana. Ar-raqibu ma'a kulli syai' anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara. Wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara. Atu Allah te wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya. Eta urang mun carita tentang ma'iyah. Kos kitu tah. Lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge. Bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae. Tapi kan nu hese ge urang teh
utarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa. Lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita. Di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Orang kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lalakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jang batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah satungtung teu boga rasa kitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu, rasana kieu encan ngajar jalma, encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kuku maget tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta. Oh, kos kieu rasa jeruk teh. Aya deui jelema nyaritakeun tentang baso. Baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik. Betul teh saeutik make daging beurit. Kasus geus lain kakarakuari. Terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging berit tangkap keluar deui dagang baso deui kasus besar deui basa eta di Jakarta wah baso anu luar biasa tangkap keluar dagang deui Garut pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon karangarana ngabesan tah begitu diselidik make daging berit Tangerang iraha kara. Besar-besaran pon hari teh pohara jasa make daging berit. Eta teh cenah ngeunah daging beritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging berit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kieu kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah pan teu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa ku urang ngeunah, tapi nu henteu bae. Ingeunah somai. Carita ribut lah tanyana. Woi jajak aing mah ngeunahan somai. Tukeran baso. Ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan, setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu meunana nu ngeunah. So cek lagi ngeunahan somai, ngeunahan baso cek aing mah. Kajen kuku mah ge komo lamun geus eta baso, aduh, dagingna geus seungit teh baso. Teu meunang urang teh bergelut
temenang urang tea kitu bertengkar tentang rasa teu meunang. Sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda. Minyak seungit we minyak seungit, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu, nu mantak beda-beda, teu meunang bertengkar rasa. Baik ceuli maupun irung maupun lidah, teu meunang mata, teu meunang dipertengkarkeun. Cak aing mah jagelisan itu, itu. Ji itu mah hideung, hideungnya kereta api. Emang kurang atuh hideung nama kereta api, tapi banyak yang nunggu. Waduh, masyaallah. Berarti hideung kong ya kajen kumaha ge. Tah eta rasa ngaranna, rasa mata, rasa ceuli, rasa irung, rasa lidah, rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkeun sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda. Eta keur carita hisi, kuari kembali ke maknawi. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkar nyana. Cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah. Atuh ngeunahan ru'yat Allah, perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa, baik rasa zahir hisi maupun rasa batin. Secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi. Mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah. Henteu bisa disurahkeun kos kitu mah. Sebab eta mah gaib di jero perasaan. Engke lamun dijelaskeun bisa sasar. Lamun henteu dibere teu bisa. Teu bisa ngajelaskeun endek ngajelaskeun bae, endek ngajelaskeun bae. Sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati. Ingin mengungkapkan hati. Nu mantak di SMS teh atuh aku rindu. Ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku. Moal ka SMS ujianana. Naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese. Ungkapan hati. Nu mantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir. Eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pesantren, pondokna teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner. Kemudian pakai pakaian aku ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati. Nah, iya jelema ngaji ka dieu, ikan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji. Aya anu bener-bener dek ngaji, aya anu hayang nyaho doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan, aya anu pelampiasan, macam-macam. Nah, anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji. Lamun lain ungkapan hati teu bisa. Kabeh ge teh ungkapan hati, bangunan, ungkapan hati. Tah, kos kitu. Jadi orang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana, mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelemana mah henteu, ngan eta mah aya. Iya sebagai cobaan ti Gusti Allah nyana maka Gusti Allah baik. Berarti lain zahir lain batin. Nah ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadeuleu ku urang. Mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, kita ngawujud tah jadi kos kitu. Kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sekelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain padahal hati na henteu. Ieu ge sulit, mantak aya tanda. Lamun teu ka tandaan urang keliru.
aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan, apakah zahir doang batin mah henteu? Nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae. Kuari atlas, ganti ku urang atlas, tempelkeun BHS ka dinya, urang keliru. Isi samping atlas apa BHS ieu? Sebenarnya aing sering make. Ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS. Isi aing teh nu salah apa itu? Keliru. Da keliru ya. Gajah depak. Wari gajah duduk ya, gajah duduk pikeun merekna ganti ku BHS. Urang bisa langsung nebak. Gajah duduk kajen ku kumaha. Ieu merekna BHS. Bohong ieu BHS kajen ku aya tanda. Nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali. Urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli. Sebab diekspresikeun dina zahirna kos kitu. Kabeh ge ungkapan hati. Ngan kuali makanya hoan. Oh iya mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya. Iya mah ungkapan hati. Iya mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali. Kuari urang dek ngaji rasa. Itu supaya karasa Allah babarengan jeung urang. Babarengan teh naonna ieu babarengan teh ieu dek dibahas. Al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah. Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah. Eueuh nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah. Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan. Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan. Allah nyiptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan. Termasuk urang di ciptaan Allah berarti aya Allahan. Ye, atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah. Ye, nu mantak la ilaha illa ana. Oh pangeran kecuali aing. La ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua. La ilaha illallah teh pangeran wajib sembah Allah. La ilaha illa ana akur bae. Kok bisa akur? Bagi nu geus berperasaan pangeran anu wajib disembah kecuali Allah. Pangeran anu wajib diteangan, anu wajib lah maksud anu dimaksud kecuali Allah. Datang kala matluba kecuali Allah. La maujuda kecuali Allah. Atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa. Ta ieu mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa. Nu mantak kudu aya mursyid. Guru mursyid. Waduh, kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh. Hese teh bodol sehero. Atuh siana bae endek tah moal. Je, atuh Allah mah maha segala-galana. Urang dek gaji amil, pasti guru ngaji amil aya. Urang dek gaji jurumiyah, Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge. Urang dek gaji fatul muin aya guruna kajen gugumag. Urang dek ngaji mantek atuh asal siap martil. Ayah kajian kuku mahage. Udah ada kaji Ibn Bilaga, Johor Maknun, datang ka Ukudul Juman, ayah kabeh ge, ayah guruna. Lamun dieuwekeun lain pangeran atau Allah. Loba kakurangan, Gusti abi hayang ngaji Bilaga kota ayah guruna. Mangnya cek Gusti Allah ngaleng ka atuh sia. Coba ka Cianjur ka ditu, coba ka Sukabumi atawa di sisi mata sia ge aya. Di kaji naon sia ayeuna? Hayang ngaji hadis, atuh ngaji. An sia mah peureum bae sing ngajina. Ayo coba mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ulun ngarokok nya ngarokok. Padahal teh lain jelema kos kitu mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya guruna. Sok. Gusti eta mah deuk ngaji ilmu nu bener, deuk ngaji ilmu nu jahat aya guruna. Sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang, kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang na geus ka dieu. Bu guru sia teluh di dinya. Aya kajian kukumah ge, hayang teluh ingkig. Hayang teluh naon sia? Deuk Sukabumi aya, deuk Banten ge aya. Deuk ka ditu Ciamis. Tuh, kamana karakatuna kamari tsunami teh? Pangandaran. Woi, eta teh gudang teluh. Lamun di Sukabumi pabrik teluh, di ditu gudang teluh. Emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meungpeuk. Raja teluh. Mantap cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum
mantap kapal mengpek nginum orang lek dia ke Banten nginum lek guys moal kena teluh salila nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta dirinya kan kedidi raja-rajaan lah kabeh nah urang gegegeuletur wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon galangan politik di Universitas Ambalaya komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak media elektronik dan langsung Gus Dur ngadidiknya mah henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur perekonomian kitu keneh hayang guguru naon hayang guguru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu guru nyopetnya orang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah kaya si kinangka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa ku lagi baheula teu tamat eta hayang guru naon bae aya guru penca komo guru penca mah hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak nyana mah bisa penca ngan teu tamat lumayan lah sakitu mah reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana maksudnya ndek guguru naon kuari cenah hayang guguru syariat Ambalaya ndek di modern ndek di salap kuari cenah hayang belajar thariqat belajar tarekat guru Ambalaya ndek tarekat nu bener ndek tarekat nu bikung Ambalaya abdi mah cenah hayang belajar teh tarekat nu bener aya bae abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil emang kumaha gitu hayang ngaji gitu nan kana jurumiyah nyana teu maksud padahal didinya Ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho di Ambalaya tuh Ambalaya tiba heula ge gitu keneh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek Ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh Ambalaya nu di Golkar di PDI Ambalaya thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guguru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gunung Cermai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi guru atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh teu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus kuari dek dibere ilmu hakikat kaditu lengket tetebakan ieu masih di hareupna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngaya eta ka ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain gos kitu nah ieu
urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum mainama kuntum innallaha ma'ana dibaca bos sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate oh kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh ngaji hakikat sumuhun maksud ngaji hakikat teh ninggalkeun dunia ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae bener sia laras di imah naon pagaweana ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunia muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui geus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan batur ai diri sorangan osok dicaramahan kilok ai sia ku bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem etalah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa teu eureun dina pasantren salap bikeun ka batur tiasa sia naon ieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deuk ka Allah apa deuk ka santri deuk ka Allah sanggup teu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deuk ka Allahna berarti bener deuk ka Allahna teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita kuda naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikeun teh mah ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nyana ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir urang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu geus teu aya harapan balik deui teu hayang deuk balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh coba ente deuk pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikat nu batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh gah ieu mah ngaji torekat aju tamak bae dek nadi gade abdi hayang norekat norekat ayo sila beat awas siga deh nya ya silakan pikir ke jubah hareup ka dieu ya sia geus kuari geus datang ka Sugro ye jubah hareup ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra aduh jadi Kubra teh geusan beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat teu Kubra teh bubar geus biasa bebe nya ka babaturanna alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra aya torekat kos kitu torekat mah deuk mindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah crek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang kalamun lempang cak di dieu teh ye cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tah mah mun aya suara musik ulah didengikeun tah mah bimbingan langsung ti Gusti Allah nyana ge kageteun sehingga ku lazat-lazat beungeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nungtun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mah tama bersyariat heula ieu urang bertarekat nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu beda urang lamun mandina tarekat jeung mandi nu biasa mandina mah kadeurna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana
urang terasa nupae di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teh cing hade saya pocong ngagarabag sorangan urang torekat teh jadi pocong aya we tungtungna mah set beres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul ndek wudu teh angel jaeueuh di patul muin mah syariat kok ieu bisa kos kieu ndek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji patul muin teu akur ditentang ku ngaji patul muin eueuh di patul muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocak beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia patul muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah teh ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pan dina syariat beuteung meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk didatangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lapat sirap tu khotib tu akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun ma'iyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kanyahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ge ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di majlis nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah eueuh deui bae wih adegan hot Masya Allah aduh ya dorekat si kos kitu ka TV mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa geus tah urang tuh wari salat make sesengitan heula ke ka awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran dina syariat beulah was itu teh tapi ikan deuk babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi minyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jadi mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh mah moal ieu doh kan mulai maka bajuna nu putih perlu sampingna nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran celi istighfaran irung istighfaran angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah duadak deuk salat inget mata dideleukeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing
awas aing nyaho kana denge celisia teh nu aing awas aing nyaho kana ambe irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunya nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu duduhkeun moal datang-datang matak guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa endek cenah ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tabak kos itu ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula nu eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia dek diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing sia mah sok juga Kangjeng Nabi si ajungan nasehatan guru goblok tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah ulah waka jadi kiai lamun encan boga rasa sebab naon engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun geus boga rasa babarengan jeung pamarentah babarengan jeung bupati nyana datang endek nasehatan lain deuk hayang untina pan aing urang mah datang ka bupati teh susuganan ieu nu bahaya ge susugananana haha ieu deuk mindahkeun rasa kudu boga guru mantap alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi saya wa huwa Allahu al-qaim lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufattahu lahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama moal asup ka sorga wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya da ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 wa'du ye kumaha wa'du deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab beusi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca sholawat mati jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca sholawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus sholihat
dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah, iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus solihat, ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi, bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu, bentukna Al-Qur'anul Karim, di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikan ku Gusti Allah, mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat, aya kabeh kisos-kisos, cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula, nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilu solihati, enteng. Iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan saha deui atuh coba. Urang lamun ditanya iman ka Allah, iman. Kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan aing, iman bae ka Gusti Allah. Berarti bukan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Hei, itu iman jasa aing muludan ngul tahun. Aku sadus bae. Pan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah, ngamalkeun amal saleh. Hehehe. Dole di masjid saha nu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal saleh, salat, puasa. Wow, Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajeun sugi adag-adagan sakali aing mah geus. Zakat atuh aing makan zakat. Heuh, deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah ieulah ulaika ashabul jannah. Sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah, lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar, kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah teu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok, pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok, berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi neuk ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qada berarti bener kan na ngaji kan. Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan lah ngaji, dikan salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener, surga eta.
sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji Pak sholli pada subuh rakaat ini adaan Allahu akbar padahal jam 7 kita salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nyanana atuh haju nyanana budangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang setik oh masalah mun kieu mah sia salat geus salat zuhur sabar rakaat 3 ieu budak kudu servis ye 3 ke asar sia geus salat geus salat asar sabar rakaat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu teu tepat zuhur 4 asar 4 magrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum beres sia geus ayo salat sabarakat opat pan cepet amat jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya teh geus lagi salahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa salat bae mun aya anak urang teh bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo ngasolat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nukallifu nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeuli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitisna teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus ulah hese masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kangjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husud tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala anu segala sabodo pokona mah aing mah geus bae
aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Je hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Saeneng-enengna di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bogan nyana teh iman ka Allah. Bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teu. Asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean masih dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha nu bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan nu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngahareupeun ngiheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk. Modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur. Hese aing dikusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allahumma agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya. Saya ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeuketan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta
geser saya tik harga anak duh sekilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikan bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat waduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena deui hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui beuh siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan mang aing mah kos kitu deh kuadet penting wae salat teh lah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusyuk di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusyuk di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge dia ieu kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat saya mah bisa khusyuk tetep bae saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu akbar contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaeu teu nyaho cenah kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa imah kudu make jotosan-jotosan budak kita teh khusyuk ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya
mun teu iman mah moal ngalah wudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salat nyana mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah iya nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar. Engke ku Gusti Allah bakal dibere rorongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di sorga beda-beda engke. Manta kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna. Teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji johar makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat Abu Bakar, kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Maknya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusu tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang
hayang amat neule manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana ieu memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pancapetan jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh naon ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggih ku sahabat nu saja iya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh